Apalan nih kalian balik kena baik. Malah tuh sawah yang baru kena baik. Sore yo, jam kilo, adan, ada nasar. Pengawal mana pengawal lain? Waduh, ada apa Pak? Wah, baik sih Pak. Pak. Tolong tuh, ayo. Ayo, angkat. Aduh, sorenya. Kesuaian beraninya. Udah ngilah. Oh, karak masak kita tadi. Itu beres amat sih ya. Benar. Aduh ya. Ingat biasa Pak. Aduh. Ngaku banyak bisa dikorokan tuh. Udah benar Tuan. Udah tadi sebagai pakai gerobak tadi ya. Kalau perlu gelar balik atau ya. Balik ke ya ta. Ini ngomong ya tadi ya. Ta. Tadi kan dikiriman 5 miliar. Baik ya bawahnya. Bebannya lah. Saya ke rumah sakit tuh. Tuan tuh, para tuan ini arah panen. Ya, wayahna ibu-ibu ta. Tuan percaya kasih japra ya? Yap, japra siap. Oke, kejagaan sawah Tuan. Penghasilan insya Allah orang disedekahkan saparo ya. Betul. Ya. Ke anak yatim, terutama ke janda-janda. Anu aya di desa orang lah. Pokoknya jadinya pengawal tehnya. Hari orang jalan nubari tuh. Pokoknya dina ladang-ladang Tuan. Anu barabu-ribu hektar. Tuan. Ya, orang kapake ya, pengawal ya, japra ya, karena japra harus bener-bener ya, gitu tak supaya masyarakat orang tema raju lah. Ditugasin gitu kudu bener-bener. Ya. Ulah sampai istilahnya gitu ya. Ulah sampai istilahnya bagus, ternyata warga mah jarawit. Ulah sampai gitu ta. Ulah bohong ya. Awas nggak bohong. Wari mah orang terserah Tuan. Ya, Pak Japra. Nama dia sebagai pengawal ya, orang mau lupa, maksudnya mau lupa kacang lupa kulit semua, mau cara batur, ya. Berhubung ke sore waktunya, jadi anu petani ngesuaian abalalik, wari Tuan istirahat belah kayak malah. Oke deh, ayo orang ngopi berdua, yuk di bere. Ini garawe, mama. Ini bagus ya, berkat saya tanggung gawe, alhamdulillah rapi, bagus, kamu juta. Pokoknya namanya, aina, wayana, itu nempang tuhnya, anu sekian hektar tong. Orang itu bisa urusan sawah nubah hektar-hektar Tuan. Sebenarnya orang boga anak buah, ngencan datang, masih kene di daerah Icaren. Tadi disebutkan, bawa kali yuk, kena ngajalagaan empang hektaran netanya, supaya kena galage, laukna. Terus kalau dia mah warga yang ngerjakan masyarakat ya, gitu ya. Itu wayana, kamu misalkan nama lancing. Wayang lah, itu omongannya. Siap, nyawa ramah. Kamu mana deh? Pulang gitu. Isi nulang sebagai tuan tanah, anu paling kaya di dia. Ulang gitu, guys. Pengen cicing yo, asana ayah jelema anu mancingan empang Tuan. Oh, kieu bae, bejahan. Ulah di kumahakeun ya. Kopi. Ya. Langsung berangkat titiknya. Oke. Ayo, bisa berangkatnya, Pak Japra. Japra kali itu langsung lah. Ya, kayak kurang dinginnya. Lo poho, anak buah anu tadi dibejakeun Jawa-Jawa kena kalumpul digaji ku saya. Udah berangkat itu. Aduh, iya sih lo bukan semua lo baki malah. Alhamdulillah ngatina ngalut anak buah. Harus kamaring urusan sawah. Waring urusan empang lu hektar-hektar. Aduh, gak ada Tuan lah. Aduh, bukannya amat ya empang. Aduh. Sama jangan mau ya ketuan tanah. Alah, cuma ngomong-ngomong antang dirinya goyang teu. Mahal lah. Mana bikang candang deui, lauk can datang. Aduh. Unang menjangal liwat orang kedeung ya. Aduh. Empang Tuan aing. Anu mancingan ieu mah. Bahaya yeuh. Enggak ada apa ti jelema. Empang Tuan aing ieu kudu dipancingan eta bisa, ha? Ih, gua mah diajak ka punya nata. Aduh, bahaya. Enggak ada sia. Oh, itu sia empang aing, ha.
Ampun, Bang Japra. Ampun. Ya Japra, awas yang keren wae. Aduh, abang tuan nang anu mancing kan orang jaga kayak saya. Tuan. Orang jaga ya tuan. Tuan. Keluar. Oi, tuan. Emang ya. Aduh, kayak kurang ke. Bener empang anu mancingan. Dan mancingan ah. Aceng. Oh, aduh. Tapi tidak nang kente. Kumaha Aceng? Juk. Coba yuk, kumaha yuk. Anu majikan Aceng, bener. Aceng batur nah hiji tah si botak ngaranna. Si botak. Iya. Aduh, kumaha ya? Iki bae wayahna ke isuk panggil si Aceng. Iya. Panggil ka dieu. Ayo ngomong urang ningana. Yok wari ngomong-ngomongnya. Anak buah geus siap na ka dieu. Kena ngobrol lah di urangnya. Iya. Tapi ngomongna nyana main tadi teh anggeun jana nyasapnya di hutan. Jemput ku didinya kumaha carana kena kapanggil jeung urang. Nu ngobrol jeung nyana ieu, hasil duit urang dibayar lah nya, dijakeunnya. Siap. Geus kitu bae lah. Ya, kali itu. Buat Japra, waduh anak buah aing hebat bener. Aing kaget, waduh, bukan menang jelema kaget aing kaget. Ieu aing teh bisa seperti itu, bocah. Kemana tanya jelema? Wah, geus hebat lah. Hebat aing tenang aing mah geus. Japra. Gimana sih ya? Aing geus naik turun gunung aing. Oh bener. Aing boga ajian yo. Cek guru Kijepuk. Cenah ge. Lamun ngagrokeun Japra, gebuk bae taneuh. Coba ku aing ah. Aduh. Kamala wae ieu geus tahun-tahun kada kapang ya. Aing kangen sia naik turun gunung aing. Warik ieu bae jalu. Sorangan. Ieu jeung urang. Ka mana ieu? Hadapan tuan tanah. Ya teh. Ya. Ayo tunggu. Ya. Siap. Yuk. Masalah katuan tanah mah itu lah. Emang sama nangan nih urang ieu? Aing boga urusan yo. Masalah. Masalah naon ieu? Masalahna gampang kayak kurang diceritakeun. Oh, kitu hayu. Kamari urang papanggian ku Mang Japra neng. Keur mancing pan kamari dang una naon aju akang pan mancing. Cak akang teh di jero pikir jang daang jadaang una naon. Geus kitu teh papanggihan. Ai si botak mah eta nyana mencal jeung akang. Nyana mah slamet, urang mah dijorogeun ka Cigede. Mani dilek-lekpeun neng. Aduh, karunya amat, Kang. Buku akang si digaji-gaji neng, gawe ngadepok bae. Macul segala naon, teu dibayaran. Tuan tanah. Teu nyaho eta mah di tuan tanahna apa di Mang Japrana. Itu amat eta Mang Japra. Urang kudu ngajaga doang ieu senyana ka dieu ieu. Aceng, tuh kan neng. Enak Kan? kan? Aceng gara-gara mancing kamari tuan aing yo. Deuk lamang. Dieu mah. Tadi mah. Neng, coba panggilkeun popula dua. Wah, teu sasalaman tuh. Ya enan ieu. Wari mah dirinya mah teh nyona naon ya. Dirinya mah teh nyona naon, gampang. Warik kieu. Gara-gara empang di pancingan ku Aceng kuari dipanggil. Kusata, Kutuan. kutuat di tengah hadapan itu. Ya. Pokoknya mah ente udah loba omongnya. Siap. Masalah anu gaji teu dibayar, Siap. masalah anu kamari dikangorokan 5 miliar. Ulah ngomong ka tuan. Amun sampai ngomong, Neng, mana kopi? Ya, Kang. Nun ya Neng ya. Emang enggak. Iya Mang, ngopi heula Mang. Kang. Heula ya. ieu kopi ngaracunan aing teh ya. Aduh, henteu Mang, urang mah paling sieun ka didinya. Ieu saha Mang? Nu ti mana? Kan mau jagoan di bae. Pokona mah ulah ngomongna naon. Di mana ke di mana? Ieu hanya mah jawara caranang yo. Ih jauh. Ieu aya naon sih? Nang bae ngopi bae geus kira. Ngopi heula.
Iya kopi naon dia? Ngaracunan Kopi aing eta. Kopi asli. aduh, pahit tanya nyabot tai. Ayo, sama tuan. Bang. Ampun, Bang. Ayo naon ci? Tenang sana. Tenang. Wes, kamu ulang yang naon? Wih, kauna ieu. Bawa. Aduh, iya, kebun hektaran plak kabeh segala plak naon di Parbaragus bangun aja. Pagawean acing lagi ya, apa sih pagaweannya? Aduh, Hei, yo, enak yo, ada mancingan empang yo. Amat terserah. Waduh, lu bengeng. Yuk, guna moyong ke ceng. Hah? Guna moyong ke dia. Beri panaon. Is, ngomong gering panaon dia. Yo barang kieu kunaon ieu barang teh? Tadi ngusru. Labu kata Jong. Oh, kata Jong. Japra. Benar ya. Satu labu mah orang mah teu nyaona naon. Tapi tadi nangkeun kan teh. Tadi naon. Oh, bener gering berarti nya. Gering. Ayo saya. Iya, jawaran di Cicarenang si Jalu. Oh, si Jalu. Jalu. Oh, iya bener ya, tadi nangkeun ya. Labu. Labu. Aduh. Gimana lulus nama kerja di huntu. Oh, nyari huntu. Oh, iya main seret bae. Bukan duit ya, yang berobatnya. Oh, turun, tuan. Oh, siapa atuh situ banyak? Iya kumaha ieu jauh. Oh, bener jadi ajudan urang segala ya, jago kita urang. Kudu nurut ka Japra. Japra teh bener jawara ge. Oh, yang jawara hebat pokokna mah. Ulang ge sieun kumaha mah. Percaya urang kasih Japra. Ya, wari kurang balik be. Berhubung jauh ya. Ya. 5. Wari kurang tadakan ieu be ilmu. Hei, waduh, hebat bener loh. Anak buah hebat, asik. Geus lah. Tuan. Nah, malam itu bener. Terus sudah tinjau orang balik nya. Ayo tuan. Kita balik ulang yuk. Aduh, oke. Ceng, sadi emang itu. Si botak tuan duaan. Oh, duanya si botak. Oh. Eta botak bisa dibawa ka dieu? Bisa tuan. Oh, aing yang ngomongnya si botak coba hanya bawa ka dieu nya. Oh tuh, kurang balik lah tuh tuannya. Kayak si guys. botak. Oke, kalau itu lah balik. Jangan ya si Oh, botak. tuan. Si botak aya nya di mana? Botak. Botak. Urung yuk. Kurang sudah kemah tuan. Nanon, Kita kemah tuan, orang hadap. Ayo naon tuh? Kamari masalah majing teh ya. Oh. Itu orang tadi tuh ayo. Ayo. Tuan. Oh, Dia si Ceng. botakna ya. Oh, botak. Eta kamari mancing kumaha jeung si Aceng. Ih, kula mah teu nyaho tuan, kula mah diajak ku si Aceng. Oh, menang tuh emang. Henteu teu menang. Cemenang tuan. Bener teh botak itu. Bener tuan. Oh, gitu mah ya. Aduh. Teu menang mancing ge henteu. Oh, teu menang ya. Henteu. Oh, gitu botak. Tapi salah sinya bener gitu mah, geus balik ka dinya nya. Oh, siap tuan. Ceng, ulah kembali ke nya. Orang perlu ya ka dinya. Oh, tuan. Yang berobat dirinya kurang beres ya. Aceng. Balik ke dinya ke beres ya. Oh, Yang berobat. Nuhun jasa ya tuan. Ah, tuh gitu mah nya. Eta ulah poho eta balangap gitu obatannya. Oh, tuan. Woi, Bang Muna, aduh. Oh, tenang di nyama tuh, oke lah, kedeng kurang diriannya. Orang mana yo? Tenang, tuh orang cokot lah. Biasa kalian anak buah ya. Oh, tenang. Ya, anjing bakal buahnya nya. Ya. Oh, tenang ke cokot ke duitnya. Ini cokot lah ke lo. Ah, Tuan, ayo gitu mah. Kurang balik bela tuh tuannya. Oh, Ceng ya. Oh, Iya, atur nuhun pisan oh, ya. sip lah. Oh, berobatnya. Berapa Mang, Siapa dah? Lambung. Itu. Kang. Ih, kali itu amat ya. Siapa? Kada ulang waktu itu nya. Jadi tunggu dalan. Tunggu dalannya. dia ngomong-ngomong tuan yo. Balik kurang. Naon eta naon eta? Geus cuma payan bae lah. Yo bawang ya. Siap. Guys. Aduh aya nak derek. Dia ngomong-ngomong gaji urang berat duit ieu. Wis kajin. Lama sih. Tenang Japra, abo kabina-bina amat. Lah sieun duit mah lah. Gitu tah. Yuk. Aduh, ya. Tah nya. Ieu berapa meriam yo? Lah, aya mah 7 juta mah ya. Ganti teh dah. Urang aya bagian apa? Ah, ya tenang urusan di Japranya. Tenang Japra. Dia ngomong-ngomong ngopi teh ulangnya. Oh, tenang atuh. Oh, geus balik lah ke urang ngopi nya. Atuh nya ulah kudu ngopi lah, jangan lupa kualitasnya. Oh, ini balik yo. Balik. Ayo tuan, balik tuan. Anu, udah puyeng ya, Mak. Iya, kopi naon yuk. Aduh. Oke, apa tuh? Kai mah aing tak kos ieu. Aduh, kan di luhur kos di sini. Ayo ngopi. Aluhur, Mas.
Imah sia kok sia aman sih sugan tengges kaya sia. Imah emang geus gedong. Laju di mana tuh imah nu gedong? Eta mah urusan aing, urusan tuan bae heulan. Racunan ku urang. Racun. Dipaehan lah pokoknya. Tadi ku urang geus diracun. Mana tuan geus paeh. Urang kekayaan tuan ku urang dicokot kabeh. Bagi dua tapi dibagi na dua ku urang. Bagi dua, Pokona mah si Aceng ulah geus moal bisa nanaon, geus diancem ku urang. Nu Aceng nu tadi kurang digebukan teh. Ya, eta mun hayang nyaho mah tah. gitu. Sejarahna. Si Jalu ya nya, geus nyaho rahasia urang tah jeung si tuan. Pokona taneuh kabeh ku urang kabeh. Ya dicokot ku urang. Masyarakat kumaha tah? Nah, masyarakat mah teu nyaona naon. Sieun aya huru-hara apa? Ulah dipikiran. Ulah dipikiran. Kadinya nama. Kuari mah mikirna ngopi heulan ya. Abeh tenang. Aya. Soalnya urang tadi urang uprak-apruk. Oh, urang sarua ye. Yo, kuari bikang eueuh. Goreng dangir doang yo. Ige geus aya 3 tahun yo. Itu dihakan-hakan. Itu dihakan-hakan. Urang mah jawara hakan bae geus. Lah lumayan lah. Mulus-mulus urang. Ngeunah jasa ampun ya. Aku sakieu nama. Kajeun lah. Ngopi deui geus. Jawara mah teu kudu gede-gede. Dia ngomong-ngomong, ku guru teh dibere pusaka ieu. Atuh dibere jurus nyongtong sambal doang. Urang boga guru baheula. Aya pusaka. Cenah. Eta pusaka ngaranna si mana lagi? Si mana lagi? Orang mah kadang cokot. Eta sakali ngadek, mana lagi eta pusaka. Hayang dedeuyeun. Hayang dedeuyeun deui, urang belajar silat teulan. Belajar silat. Eta urang dibere ilmu can dikaluarkeun. Ilmu penangkap kodok. Mulai deui eta. Eta mah ilmu paling bagus-bagusna eta mah. Bagus-bagusna anu urang nepi kaluarkeun. Ayo. Berangkat. Ayo naik ya. Ya. Ya ilmu penangkap kodok bangkong. Aduh. Nah, eta penangkap bangkong ya. Penangkap bangkong. Coba jajal. Jalu. Lasiri. Ka mana sih tadi? Kumaha bae coba. Udah jelekeun ya. Ya terus. Terus kuda-kuda. Terus. Terus. Baik. Terus. Bagus. Wari tinggal nyokot pusaka. Geus lulus lang geus. Ayo. Sana di dieu. Bah. Kurang nyokot pusaka. Anak buaya. Coba pangajikeun ya, Bah. Datangkan pusaka orang bah yang si Jalu yo. Belok anu kamari caritakeun si mana lagi bah, kita datangkeun bah. Hadir. Si mana lagi datang? Mana lagi? Benang. Amanat ti guru ya. Ngeunaheun yeuh geus beunang mah. Si ayang ke anu ngataan urang ya. Karak dipake Ieu dikaluarkeun. Ari urang silat bae. Ayo tuh. Ieu geus peuting soalna. Ayo. Siap puluhan. Aing bilang yo, aduh. Jangan tuh. Marfi. Aduh. Puting tuan. Bodoh amat aing teu ngarti aing mah. Bae teangkeun tuh si aduh. Teangkeun mantinya. Karena Aduh. Bolanya. Aduh aing sok paca saya. Aduh. Teangkeun tuh mantinya. Eta teangannya manti nu ngaranna Manggeo nya. Aduh, beres. Ayo jangan aing nungguan di joynya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ieu? Ieu amanat di Tuan Tanah Rongsek.
kurang sehat titah ka imah. Nah gitu Pak Mantri. Lembur mana? Daroat. Oh, darurat tuan tanah rongsek. Anu kaya teh ya. Ya. Jauh orang katuan tanah mah rada sieun ieu, babawana kudu rada loba ka tuan tanah mah. Coba bae lah ya. Pasti aya jalana gitu. Tuh, kita tagon tuh dik sagedeungnya orang nyawa tulah nya. Urang atuh mawan alapnya. Bapak mah tuh Pak Mantri, bawa nahanan ieu. Kurang loba ieu samun dibawa kabeh mah kurang. Bisa kidong ieu jadinya ieu. Heeh. Ayo. Ayo tuh. Yuk lah Pak Mantri nya, orang ngabelkan tuan heula. Nya. Ban. Ban. Yo, mesti datang yo. Halo, kata. Halo, Pak Mantri. Aduh. Yo tulungannya. Aduh, ya awak aduh sebentar. Gimana ya? Dingin wala apa di jero? Tujuh betul. Ayo, Pak Mantri geo kali ya. Aduh, Pak Mantri, tuan tanah rongsek. Naon dirasa wan? Halo, lamun beurang panas, puting tiris, lamun jandahar beuteung lapar. Orang pariksa heula atuh nya. Iya, Atuh pada mantri, nyawa ya. penyakitna. Halo. Oh, ieu kudu dijeksi mawan. Ieu mah geus kena penyakit kirifikasi. Halo, embung dijeksi mah dijek nong. Hari itu nong dijek nong bisa dijeksi mah sieun. Betul geus urang ngajeksi heula supaya Embung dijeksi anu dijek nong. Hari dijek nong, embung dijeksi mah. insyaallah mau kabel dia cager. Ya obat, sapoe 3 kalinya. Biar mah cai modal ya mah ini gelo mah ya. Edan siapa lu ya Orang aing. makan ulah sampai teu dihakan. Halo ya. Pak Mantri, Pak Mantri gelo. Ieu penyakit naon ieu kieu amat ieu. Aduh. Ieu mah asalna penyakit geus hese diubarana, ieu mah aya nu ngaracunan. Aduh. Aing teu beuh kamari ieu. Minum kopi pamer si Japra jaga ta Japra tah. Berarti aing diracunan ieu ku si Japra sialan dan aduh. Urang udah balik deh heula atuh nya. Aduh. Segera cager. Aduh, atuh nuhun ya Pak Mantri gelo ya. Aduh, hampura ya. Segera cager bae. Masalah duit mangke lah. Mantri bener pak henteu eta aduh aing mah aneh mah Mantri kos itu amat obat teh segede alaihin aing aduh ieu kamina-mina teuing aduh sial lah si Japra tah hawa amat aing ke Japra si Japra aduh sakalina Mantri edan di Jekno segede alaihin aduh ieu bujur aing aduh aing teh bisa leumpang ya aduh masih rodet masih kamari manggil Nunggu nang gitu tuan. tuh masih geo lain di pos kieu ya Yo Rodek, panggil Mantri Ki Geo. ini tengkeun aku tungguannya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya naon? Itu tuh tuan tanah can cager-cager kamari berobat di Mantri teh itu. Kumaha itu? Oh, ampura bae urang kamari salah merek obat. Urang lulungu kene. Waena ayeuna pangtongkeun deui. Sebenarnya mah urang rada saheukna mah kamari can dibayar. Jugerungan bae tuh. Ban. Ayah, assalamualaikum. oh salam aduh ini sedangkan Rodek oh iya Mantri iya lah aduh yuk Pak aduh masih yuk urusan itulah bebersih adanya ya bebersih Pak itu kan lah ngomong yuk Mantri Geo lah jalan yang hewan salah Ayo aya naon ieu wan? lain gitu kamari kumaha ieu urusana tuh
disuntik mana suntik saya dengan sapi. Oh, jolo. Iya baik Warimawan. Kamari urang hampura salah mere obat. Ngaranna ge penting lah linglung urang sungguh. Wari urang mawane ieu obat. Jolo coba batahon. Mun ieu mah asana manjur ieu mah. Manjur. Heeh. Waduh, ieu mah leutik yo, kamari mah segala didalihin. Wabo kabina-bina ieu mah bener leutik ye, kieu obat ieu bener yo. Ieu ngomong-ngomong pembayaranna kumaha nu kamari dican dibayar. Oh, nu 7 juta, 7 juta. Geus satu minum obatna bae heula sakirana can cagir keneh bae mah urang ikhlas lah ge urang diantar ka imah baturan urang ngaranna Kiling lu. Anu kiling lu. Oh, tapi bener nya. Heeh, ge urang diantar. Oh, aing ada sanksi aing mah. Aing kos kitu. Ih, mantri si aing kuat. Beda cager masih dialain coba aing. Aduh, burang puting aing. Kuat dahar kita harayang, aing dahar sahuap bae nginum salagut tuh. Geus masalah bayaran mang atuh mun cager bae bayar, amun teu cager geus kajulah dibayar urang ikhlas. Oh lah gitu mah nya. Hal mungkin mah ngeunaheun yo. Atulah urang pamit teh heula nya. Atulah, kita nya. Lah. Ayo nuhun atuh nya yo. Aduh. Salangsuna Segera segera cager bae yo mah. kitu lainnya. Atuh gerak lah. Aduh, aing ampun aing lah. Bukan mantri, kos mantri naon aing lah rieu mah mantri kos ieu. Lodek. Ya tuan. Aduh, kalau itu siapa nya? Tangkeun itu teh, aduh tabi panaon lah intinya teh karena tabi linglung tah. Salah tadi bang susu sekalian tuh si Mantri Geol tuh lah, jeung edan wae. Heuh, nyana nyahoeun cenah. Ya aing ka jero heula tuh lah. Aduh aing kumaha ieu ceu atuh. Heula ka itulah aing bari butuh aing kos ieu. Aya naon? Ieu dituduhkeun ku pamantri ka dieu. Arek naon? Eta nguban tuan tanah. Nunggu naon? Tuan tanah sakit bisul. Biasa. Saya berobat di mantri. Lalu ku mantri dituduh ka dieu ka Kiriung cenah. Kan bisa kitunya. Tina hok lagi. Adi kumaha ieu sana? Anu ka ditu atau kumaha? Wah apa ya kalau pangtongkeun tuan tanah tuh. Teu ngaringkuk bae jelema tuh. Ya tuh berangkat. Suka teh sa. Sangaja ku urang ditah ka dieu. Ditah itu tuan tanah keur geuy parah. Urang sangaja tuduhkeun ka dieu ku urang teu cager-cager. Oh gitu, atuh ayo urang nepo. Kamu balik bae teh jeung mah rodek bae tuh ka ditu nya. Atuh yang yuk marodek yuk. Antar urang. Mana anak puting yuk. Aduh, jam maghrib. Saung tuh orang sholat maghrib dulu yuk. Ayo mana lagi? Mana itu? Ayo. Duanya orang sholat dulu. Mana lagi? Aduh, ya, tapi amat ya bangun lagi. Ya Allah. Marodek. Kita nangguan malah hes. Marodek. Mang. Penggian pocong. Di mana? Aduh, hebat tuh. Cager. Mang, udah mang. Hengki emang.
Mengkulah kunal ki. Cina manggian pocong. Oh, tadi tah lewatnya begel-begel ya sa. Ulah kuat. Kaget dia. Pingsan orang. Ada gangguan ku aki. Kaget pingsan jadi nata. Ayo orang berangkat deh. Ayo tuh. Wis iya. Aduh, nangguan bae tuan tanah ieu. Penting ya. Tuan tanah nangguan ayo aduh. Bisa carakan di bae sama ieu. Kamu tadi bener manggian pocong. Bener ki. Oh ini tadi ayam pocong ki. Yo tapat. Makanya ge ngaji, sholat, Iya. tahu manggian curi duit tah. Oke. Jampena kumaha ki. Lah kegadeng di beranya holah. Oh. Tapi ngomong-ngomong ini di mana iya? Dia Kita geus datang tah mana kita. Oh, ayo tuh. Mangga. Assalamualaikum. Wan. Assalamualaikum. Yo, Linglung datang tuan. Assalamualaikum. Salam, gue Linglung. Aduh, kamu balik tadi cari takinya coba nih ayo. Lu penyakit aduh. Aduh. Nggak ada apa. Aduh. Penyakit mami itu bisa diluaran nih mah. Wayana kiling dong pangubalankeun lah kumaha bae carana ieu aduh. Aduh wayana ieu. Kayak orang mentah gula ke Gusti Allah. Aduh, kau orang ada adik. Orang nyokot sorban kila rasela. Aduh. Segera bukanya. Buka ya nya. Tuh, cager tuh ya. Alhamdulillah, ulang kempes, woi. Aduh, bebas asana ya namanya lah. Bisa gudang aduh. Aduh, alhamdulillah. Atur nuhun. Sehat deui nya. Aduh, hampurannya heuyeun ngalepotkeun doang ieu lah. Pake naon ngubarana eta aduh. Hayangnya heuyeu. Aduh, hangnya homa ieu. Nang di ieu sorban Kilaras ieu nang di Gunung Benjol. Oh. Aduh, bener hebat Kiling Lung mah bener-bener hebat lah gitu mah ya. Kiling Lung, eta Ali Mantri Sikiol saha sih? Ayo mantri Ki Geol teh murid urang. Oh. Maneh nama karok bisa Ngajak no. ngajak nong doang. Oh. Dan bisa nanaon. Oh. Ieu, hebat amat ieu nang ngaranna ieu. Atuh pusaka Kilaras teh. Oh, nya nang di mana? Nang jajatan di Gunung Benjol. Aduh lah gitu mah ya. Ya aduh nuhun ya tah pan ieu aduh. Aduh, orang awak rada tengah masih rada kedengaran ya hampurannya. Ya aduh. Eta rodek ya. Bidang ongkos sih lah. Ya tuan. Ampau ya. Yuk gede awal di tuan yuk. Kajun, urang loba duit ieu urang darawak mah, urang mau tuan tanah sada. Ieu urang mau tuan tanah pan ih loba duit kitu. Urang hook. Komo istilahnya orang kain jelema nulung ka anu butuh ih. Ulah. Atuh lah ya ampurannya. Oh iya kita hendak langsung balik pa emang ya. Balik ya. Atuh langsung balik. Antarkeun nya. Ampula bayi. Ulah teu bisa ngentrikeun aki. Song alat tadi di jalan kapangi pocong ulah ampura bayi. Wayana aki pulang karangan bae lah. Atuh. Sing ada di jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset, kagak amat eta ilmuna. Buset, kuat bisa hibah kitu eta. Mana jelema eta? Mendingan doang awak ieu lah, kamari diubaran. Rodek. Kedeu aja. Diuk lah. Sarua jeung aing sarua diuk bae guys. Diuknya. Empang anu di Cibisul toong, sawah sagala lah kabehnya. Sebabnya yang geus bulan-bulan lah. Oh, anu urusan geus sorang si Japra aya kabur ka mana teu nyaho teu nontot. Wae lah dinya nya. Oh, kan ada belingan doang ieu. Gitu tah.
Anu ngomong eta bisul kumaha? Alhamdulillah bisul mah sageura ieu tah kamari tah diuban ku Kulinggung. kulinggung heeh. Gitu alhamdulillah sehat. Coba lah coba ulah ke dokter tong itu nya. Nya. Urang kasoheur ieu lah awak rada can sehat bener gitu nya. Siap. Itu lah nya. Belakang itu lah ya. Eta sawah. Aisyah di mana na ieu? Sawah. Buat ieu. Bisa bae gitu buat. Tanah aya bae deui aduh. Eta si Japra ka mana cenah ieu? Tanah jagaan sawah teh malah kabur cenah ieu. Woi, naon dia? Pulkenya tuh bae nya. Pulang. Kada. Kurang gawe tadi bayar ya kumaha yo. Cek saha teh dibayar. Mana tuh? Tuan tanah geus mere duit ka si Japra. Urusanna sing si Japra itu. Aji kumaha yo. Tenang we urang laporan heula ka tuan tanah. Oh, gitu. Ya. Oh, atuh. Aduh, ya gawe bilang bulan itu digaji di kang main dahan balik kayak Mami Toha jatuh ke setoran bukan godeng anu datang gitu kemarin duit yang samingguan mah kan lumayan urang Enak kieu mang ya. Masalah teu digaji mah ke urang kompromikeun deui jeung tuan tanah. Cuma sebenarnya geus dibayar ku tuan tanah ka si Japra gitu. Japra anak keluar ke mana emang? Kabur mah tes ngacun tuan balik eta. Itu saha itu? Mana? Tuh, Oh, itu si Aceng. ya Aceng. Oh, Geus kena balik teh geus burit ieu. saya kan enggak ditu. Mana mak? oh Di dia. iya ngore ku Mang Rodek Aduh. eta soal gaji kumaha Mang Rodek Ayeuna kieu bae paling geus burit. Oh. Paling pulang bae heula. Masalah gaji ke pulang diomongkeun deui ka tuan gitu. oh Ayo pulang. itu yuk baru orang harapin ini lah ya yuk Ayo pulang. orang mau kopokalanya Mang itu jajal labut jasa Kobok. Lu sampai ke sore. Yo. Jadi kan digaji kumaha ya tuan. Itu pegawai can digaji cenah. Oke lah, oke diurusin lah. Masalah gaji mah kayak diuruskan. Wayahna kayaknya ku dirinya Marodek teangan jelema jawara-jawara sakti. Teangan kemanya teangan si Japra tah. Ya. Itu Japra elmuna lain batak-batakeun gitu bae nya. Oke lah anu masalah anu ieu mah anu masalah negara gaji segala mah karyawan ke digaji lah. Kayak urusannya nya. Bejakeun gampangnya. Di ngabarana mah kieu ieu lamun bisa mawa nama repot lah. Aju eta kumaha ieu? Eta empang can dikatong urang kaburitan. Oh, itu potongnya. Oh, itu dapat. Ada nong empang segala ini jauh jasa dia aduh. Ada saya tuan tanah ngagawe kentang juga yo. Aduh. Iya man yo, mata salah di empang ieu tuan tanah ieu. Duh, ya empang bala amat deui nya. Pantesan Japra ngajual ka aing. Elo kan pau ya empang. Bangun nama Allah kan ya empang ieu. Pantesan dijual ka aing ya Japra ya. Aduh, bangun aing mulai empang ya. Kenal dia? Aduh, adi dia bayo. Ya emang tuan ulang yo. Bejan ka tuan sata. Ya empang geus jadi milik aing. Kayak kau yang bijakan. Geus dibeli ku aing di si Japra. Tapi aing hangina, buktina mana? Sia hayang bukti naon jeung aing? Hah? naon nya Mang Iya, nanya orang. Emang benar yo. Empang geus dijual. Geus, Usaha ku Japra. ku Japra. Oh. Dari iraha yo. Can aya saminggu pokona Japra ngomongna tadi beli kurang nyana butuh duit cenah si Ay, tuan buktina tanah aya eueuh. aya saksina si Jalu Geus kieu bae na. non Urang kapan lah balik. siap Oke. nah, oke bejakeun ka Mang Siap. Panjul geus dijual Siap. gitu empang nya Ya. siap Utang urusan empang, ketuan malah dijual kasih Panjul. Aduh yo. Enggak ada ijabah yo. Sama aja. Mang Rodek. Lu di mana? Terus nong empang tah. Oh. Kebutuhan tanah kita nong empang tah. Kunaon emang? Eta
ku si Japra ta dong teh mesti jual cenah ta empang ta cenah. Si Japra. Oh. Orang nak iya nak Oh, kaurus. terus. Nak makan ngaji, geus murid ya. Kita empang itu dijual. Heeh. Pantesan orang tilok manggih eta si Japra. Biasana masuk manggih bae eta Japra. Amun orang lewat nak makan ngaji ka Unrus. Kalau eueuh kabur ka mana buat si Japra geus si jual empang mah. Segera laporan ke itu. Oh, iya. Tulangnya nak balik nak kapuan enggak tuan tanahnya. Ya. Soalnya Oke. nak berangkat ngaji. Jalannya. Ayo, sing ada jalannya. Ya, ya, siap. Woi, tuan. Ada di dia. Aduh, kutang tadi teh asup, oke mah. Terus itu terus ngomong empang. Itu biasa si Japra. Eta empang geus dijual ku Japra. Resak amat japranya. Oh, tah. Wah, iya mah sebenarnya ya orang bahaya ya kieu. Jual kasih Panjul. Si Panjul. Oh. Eta anu ieu ge ka negara we cenah. Teu bala layar. Ieu ayeuna mah japra kudu teangan. Wayahna ieu nya anu kabar kudu omong. Teangan jelema Jaya Rago. Nya, jawara-jawara. Jang ngahantem si ieu tah, si Japra. Siap. Sebab Japra elmuna lain batak-batakeun umat eta. Kitu bae nya. Ayo geus baiklah. Paru sing urang cicarana waduh. Ampun lah urang. Tapi amat ya.